Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra sadaya dongeng Sunda anu dimana wae ayana. Alhamdulillah dina dinten ieu simkuring Mang Aris tiasa nepangan deui para mitra sadaya dina acara dongeng Sunda dupi ieu carios anu bade dipedar ngabantun judul Kabita Ku Bagya bagian kedua. Karangan Mang Aris ti Sukabumi. Sate acan ieu dongeng dikawitan simkuring ngahaturkeun nuhun kasadayana para mitra anu parantos manco kana ieu pidangan. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae dongeng anu judul Kabita Ku Bagya bagian kedua. Sor cai kopina, tarik kolorna, tarik selimutna, prung ah. Bismillahirrohmanirrohim. Bubukaning carita para wargi sadayana. Ari geus tepi kaleuweung geduk we mangsa krun teh ngamimitian ngalasuluh. Malah mah dua tanggungan ngalasuluhna teh. Anu satanggungan jang indung bapana, anu satanggungan deui jang ka imah manehna. Ari geus meunang suluhna terus diasupkeun kana rangki, terus ditanggung anu satanggungan dibawa ka imahna. Ari geus tepi ka imah manehna, cab tanggungan teh diecagkeun, terus we diasupkeun ka paraseuneu. Ari geus beres mah suluhna diasupkeun, leos deui mangsa krun teh indit kaleuweung arek neang suluh deui. Ari geus tepi terus eta suluh teh diasupkeun kana rangki, terus ditanggung dibawa ka imah kolotna. Sanepina ka imah kolotna kasampak teh indung bapana keur dariuk ditepas. Atuh bungaheun pisan Aki Uja jeung Nini Acih teh. Ningali anakna ngirim suluh. Ari mangsa krun terus ngecagkeun tanggungan suluhna, terus diasupkeun ka paraseuneu dapur indung bapana. Atuh bungah pisan indung bapana teh. Ari geus beres ngasupkeun suluh, teu loba carita ka indung bapana. Leos deui mangsa krun teh indit arek mantuan ngarit jang doma indung bapana. Ari mangsa krun unggal poe terus kitu jeung kitu mangsa krun teh unggal poe mantuan kolotna. Dahan ukur manehna anak hiji-hijina eueuh deui anu mantuan ka Aki Uja jeung Nini Acih. Iwal ti manehna lamun manehna teu mantuan kana kahirupan indung bapana bisi cara anu ngeus-ngeus. Indungna ti guling sirahna mebes kana leutak sukuna di luhur. Lamun teu kanyahoan mah ku Aki Uja teuing kumaha mah nasib Nini Acih masih keneh untung kanyahoan ku bapana. Dina pikiranana mangsa krun waktu harita. Ari bincum oge osok mantuan tanur ngaramet nepi ka dibuatna. Taramen tadi kulian sanajan osok diberege ku mitohana. Tarah ditarima ku bincum teh. Ari mangsa krun getol pisan gawena teh. Unggal poe gawe eueuh kacape. Ari samemeh balik ka imah na osok ngarit heula jukut jang maraban doma. Terus kitu teh. Terus kitu jeung kitu unggal poe pagaweanana mangsa krun. Cag urang tuna mangsa krun jeung keluargana ayeuna urang medar Idim Udung jeung Jajang. Anu kakarak balik cenah mah gawe ti kota. Malah mah Idim Udung meuli sawah. Meuli sapi muning malah mah nyarieun imah Idim Udung jeung Jajang teh.
malah mah boga nu gawe tiluan jang ngurus muning sapi sawahna jeung kebon sakabeh pagaweanana dipigawe kudu gawe. Ari Jajang jeung Udung idim ngadadak beunghar di lemur Ciburuy padahal mah gawena teh kakarak 3 bulan. Saprak idim ti lemur samprak indit ti lemur pamitan ka pamajikanana. Arek gawe ka kota. Padahal mah samemeh indit ka kota kahirupan anu tiluan teh kacida ripuhna. Ari ayeuna ngadadak jadi jelma beunghar. Atuh puguh we urang lembur Ciburuy teh heraneun duit ti mana meuni sakitu lobana. Wanci isuk-isuk panon poe geus nyaangan buana panca tengah. Urang lemur geus ari indit ka pagawean sewang-sewangan ngajalankeun kipayah anu diridhoi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu diwajibkeun usaha ngaluarkeun sakabeh kamampuan anu tos aya dina dirina sewang-sewangan. Gumantung ka manusa daek jeung henteuna nengan rejeki jang nyumponan kabutuhan sakaluarga. Ari Jajang harita teh keur diuk ditepas. Imahna malah mah sabari nyang hareupan kopi jeung seupan cau. Sabari udud kretek kawas anu nikmat pisan jiga anu senang hirupna teh. Teu cara umumna urang Ciburuy hirup sapopoe. Suku dijieun hulu dijieun suku ceuk paribasa mah kesang ti bobolokot nya kecalakan kana tanah. Kawas nu jadi bukti yen kahirupan manehna teh oge tadeuh oge nyaksian sakitu ripuhna neangan kipayah jang nyumponan kawajiban sakaluarga. Ari keur kitu kuruyung aya nu datang. Sing horeng teh idim jeung Udung. Terus nu duaan teh Dariuk sabari ngaluarkeun udud sabungkus jeung korek apina. Tina saku calanana cekes korek api teh dihurungkeun terus we arudud Udung Jajang jeung Idim sabari ngopi kawas nu senang hirupna teh. Jang Dung asa ngeunah hirup teh tegawe oge duit mah loba duit datang sorangan lain tiba heula atuh ngajak ka dewek teh ceuk Idim ngomong ka Jajang jeung Udung. Maneh teh diem lamun nyaho tiba heula dewek moal ngalaman balangsak atuh euy. Ceuk Jajang ngomong ka Idim jeung Udung. Nya atuh Dim, lamun nyaho tiba heula mah atuh meureun kuring oge moal ngalaman balangsak. Dim, ari maneh? Pan urang tiluan teh kakarak nyahon age ayeuna-ayeuna. Ceuk Udung sabari ngenyot ududna serebung haseupna kaluar tina irungna kawas anu nikmat pisan ududna teh. Sakali-kali suruput nginum kopi atuh kawas nu senang hirupna teh. Duit loba gawe teu cape duit datang sorangan. Kitu kaayaan anak Idim Udung jeung Jajang dina waktu harita. Nya Jang Dung, lamun aya nu nanya urang lemur ka urang kudu kompak yeuh. Urang ngajawabna masalah nama pan indit nage tiluan jadi lamun urang ditanya kudu kompak. Ceuk Idim ngomong ka Jajang jeung Udung. Nya lah urang ngomong gawe mentas lautan gawe tambang gitu nya Dim Jang kitu kudu kompak ngomongna yeuh. Nya atuh lah gampang tinggal ngomong ieu Dung. Naon susahna atuh tinggal ngomong, gampang lah ngomong gitu mah. Ceuk Idim sabari nyarane kana tihang imahna. Ari geus sepakat kitu mah terus we anu tiluan teh ngarobrol suka seuri. Kawas anu barungah pisan ari geus kitu mah terus anu duaan teh baralik ka imahna sewang-sewangan.
diucapkeun geus sataun saprak idim udung jajang balik ti kota. Jadi jelema beunghar di lemur Ciburuy ngadadak bapana jajang jeung idim udung teh maraot. Malah mah tegering heula. Tapi urang lemur Ciburuy teh teu curiga kanu tiluan da geus kolot cenah mah. Bapana teh saprak bapana maraot. Anu tiluan teh tamah beunghar. Malah mah meuli sawah deui, meuli sapi, muning. Kebon anu tiluan teh jadi jalma jegut di lemur Ciburuy. Ari Mang Sakrun harita teh liwat ka imahna jajang malah mah udung jeung idim ge araya di dinya terus digoroan ku jajang. Mang Sakrun, ka dieu Mang, ngopi nyaneut heula, hayu Mang. Arek ka mana meuni rusuh Mang? Ka dieu Mang. Urang ngopi jeung kuring geus lila tara papangih Mang. Cek jajang. Mangga jang amang teh arek ngarit jang loma bapa kuring karunya eueuh nu pangaritkeun. Cek Mang Sakrun nemalan sabari gek diuk dina talupu. Mang, yeuh ngopi heula udud yeuh sok. Mangga da loba ieu. Hayo Mang. Mang pangbeungpeung papangih jeung amang cek idim sabari nyodorkeun gelas jeung kopi. Ari geus kitu mah terus we Mang Sakrun teh ngopi sabari udud. Bareng sabari ngobrol ngalor ngidul teu puguh anu dicaritakeun. Nana seseurian teuing naon anu dicaritakeun, nu penting mah bungah we cenah sarerea poe harita. Duh, meuni ngeunahnya jadi jelema beunghar teh kawas nu senang geuning hirupna teh teu cara aing loba kasusah. Kerentasna hatena Mang Sakrun. Ulah ngalamun Mang, kunaon Mang kopi tinggal ngopi, udud aya dahareun. Aya sok Mang. Lah, nah teuing da moal dipenta bayaran ieu Mang. Kawas saha wae ka kuring teh. Pan amang teh batur seperjuangan kuring gawe Mang. Hehehe. Cek udung ngomongna teh sabari seuri. Ah, teu ngalamunan naon dung. Amang teh kapikiran doma can diparak pangaritkeun. Sieun kaburu hujan. Hayu tu jang dung, dim. Kuring arek ngarit heula bisi kaburu hujan. Engke we Mang da masih beurang ieu ngawangkong heula jeung kuring di dieu. Lain kunanaon sieun kaburu hujan. Dim amang teh lain kunanaon. Oh, kajeun atuh ari kitu mah mangga we Mang bisi arek ngarit heula mah. Mang, han lamun lewat dieu mampir ka dieu Mang. Da kuring mah jarang ka mana-mana. Aya wae di imah Mang. Ieu rokok kopina sakalian bawa Mang. Jang bekal amang ngarit. Mang, ceuk idim sabari nyolodorkeun rokok sabungkus jeung kopi tinggal 2 bungkus terus ditampanan ku Mang Sakrun. Nuhun pisan ieu kopi jeung ududna dim, amang pamit heula arek ngarit heula dim. Mangga kasadayana amang yeuh. Pamit. Ceuk Mang Sakrun pamitan ka anu tiluan, ari geus kitu mah leos we Mang Sakrun teh indit dijajabkeun ku paneuteub jajang idim udung. Ari geus kitu mah terus we anu tiluan teh ngarobrol deui kawas tadi. Pamiarsa dongeng Sunda anu dijudul Kabita ku bagian kadua cekap nepi ka dieu enjing ku kuring sabar deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana.